Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Kemana deui nya nih mah kosong. Kontrak teh ku Parabe ah. Itu tuh kosna imah kosong dah. Heh, Lela, Jamilah. Tuh imah kosong kosna hayu urang ka ditu ah. Tanyakeun beuting kosong hayu. Hayu. Wah, sok alasannya aku tuh emangnya di mana? Assalamualaikum. 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 Ngajaran dong coba sia. Assalamualaikum. Aduh apa ieu nya? Karosong. Mere kosong ah. Urang ngontrak wae di dieu heuh. Urang asup we sia nya. Hayu atuh. Hayu. Ih, da jelemana. Waalaikumsalam. Ih, da aya atuh jelemana keur di jero. Emang rek naon da ieu? Urang mana ieu teh? Asa sakarak nempo ieu. Di mana emang? Di belah kulon ece. Urang rek nyangan kontrakan. Ayo nya belah dia kontrakan. Anu kosong gitu tah. Tempat tuh anak urang meuni rembel aya 2. Oh, nean kontrakan. Tuh kabelah ditu kabelah kidul sigana mah aya deket imah Ijot. Man ka ditu. Nah ieu mah aya imah urang aya jelemaan, peur aku jelemaan. Teu kadeuleu apa? Emang di dia ece cing sorangan. Hah? Sorangan, tapi itu aya nu keur ulin dulur urang. Naon emang? Nanyakeun sorangan apa henteuna? Tuh ai sorangan mah urang ngilungan hiji we atuh. Lumayan tenang ke dibere ieu mah unggal bulana. Berarti hitunganna urang tah jeung anak urang 2. Kumaha ceuk? Ulah na ieu mah teu meunang. Ajenting sorangan ge urang embung jeung batur mah. Jeung batur mah rariweuh. Komo eta jeung budak anu kenal budak kari tumbung ah. Urang mah daekan sorangan. Heuh atuh, urang rek nang kontrakan deui atuh ke belah kidul. Tah heula nah nyai ah. Astagfirullah, ngajaran dok coba keur ngomong jeung yung batur. Kuring. Baca atuh geusnya nuhun nya. Assalamualaikum. Beli es. Lain teh heulaan nya, sok rariweuh wae. Waalaikumsalam. Nyanggeus atuh ka ditu. Ih, arek ngontrak 5 urang jeung budak nu kararitu eta. Ih, mung teuing aing. Buru Jamila. Buru. Ih, Mama kemana ya, Mas? Tuh, barang gini nang ku aralus ieu nya meuni sagede-gede nyiru. Neng, arek nanya Neng, ai mana mah Ijot di mana Neng? Hi icing, ulah sok hareureum icing, ricing. Oh, Mama Ijot di mana? Mau orang ini mana tanya. Man Neng. Di mana ayeuna mah Ijot? Sawah. Ke sawah. Icing. Iya, Mas sama Hai gue. Asih ta mambung ah. Tah ieu mah. Nek naon emang nek naon? Aya perlu ka mah Ijot. Perlu. Nek nyusuk kan kieu. Lain. Ke sawah. Bukan tak aya di imah. Oh, mau Mas naon? Sawah. Naon? Kumaha nya ieu nya? Heuh atuh mah Ijotna eueuh mah. Geus heuh hayu atuh. Nya aji ganggeureuh ka sok ngahaja-haja ke. Hayu. Nu batur, hayu. Maaf ya Neng.
Ayo. Goreng-goreng banget sih. Jamila. Ay, mas bang baturan kos gitu mbok. Ih, goreng ih. Kos kayak gitu ya. Kos orang mana sih eta ih. Mas mah gelis sih. Biwati sama bapak udah pada pergi. Gak ada yang ngasih jajan ini, minta mama. Mama senang kontrakan teh geus urang teh menang-menang. Arek nanya, Jang. Ai kontrakan kosong di mana, Jang? Kontrakan kosong, Bi. Ada di rumah kosong. Rumah Biwati. Atuh, komo imah mah tuh ngeunaheun pisan meureun aya jeung sasoranganeun mah. Di mana eta imah kosong? Lumayan ntar ngontrak di rumah Biwati ya, punya duit lagi, Cep. Ya udah yuk, Cep anterin ke mama aja. Kan mama yang buang kuncinya. Jang, ayo Jang, ayo. Naon sih ibu budak teh? Naon? Jalaran deuk kitu teh ka lalaki mah. Tah raridang ka lalaki mah haridang. Ayo, Bi. Ayo Jang, ayo. Bibi bawa anak kambing gak dipakai tambang sih? Jang belah mana emang imana Jang? Itu deket. Oh, geus deukeut. Dan bawa kambing. Naon sih ibu budak teh? Beli es. Jang warung di mana Jang? Itu di sebelah situ warung tuh. Wae budak teh. Yo man. Yo. Tadi 1000 we. Man minumkan di dieu nya. Geus 1000 we es doang heuh. Man. Hei Jang. Kayak si Imas. Ah. Mah nyanyi-nyanyi. Tuh ada yang nyariin. Keluar aja. Duduk, Bi. Iya Jang imahna. Ih, Assalamualaikum. bukan. Salam. Arek nanya, Cek. Emang bener teh si Ujang aya kontrakan kosong? Sini, Cep. Kontrakan. Heeh. Ada sih. Rumah adik saya kan ke luar negeri kerja. Kalau mau ayo. Ya berarti lain kontrakan ieu emang kosong kitu meureun nya. Iya, rumah satu. Heeh atuh heuh dak hayu. Duduk dulu, Cek. Emang dari mana, Cek? Sebelah kidul. Cek emang belah mana imana, Cek? Sebelah, deket kok. Jalan juga nyampe, gak bakal sejam. Mana ngeunaheun teh, Cek? Diis teu. Enakan kok. Kan diisiin, Cek. Teu angker kitu. Adik saya mah resik, Cek. Gak bakal angker. Lain, urang kan boga 2 anak. Awewe kabeh meuje rada balalangor, rada rariweuh. Sieuna angker ke kesambet anak urang. Emang teteh dari mana? Belah kidul, Cek. Eta kampung sabelah. Oh, emang kenapa mau kontrak? Biasa kontrakan kamari teu kabayar. Ih, Ntar begini-begini lagi, begini-begini Iya, Mak. lagi bayarnya susah. banjir dulu, mah. Ditipu ntar. Kabayar ayeuna mah kabayar. Tapi yang bener ya, ntar bayarnya. Tenang. Lewat seminggu ya saya usir, maaf-maaf aja. Hayu Cek atuh anak urang karunya tuh geus kaparanasan ti tadi kurang kuriling we dengan kontrakan kosong. Bentar tuh ya. Heeh, ulah nya Cek. Ya. Nuhun nya Jang, geus dipanggihkeun. Oh bibi ti kamari neangan Jang. Kasih Mereka komisi. menang-menang. Kasih komisi. Beli es. Komisi segalanya budak-budak. 2000 we heuh Jang. Ayo, Cek. Yo 1000 we Jang. Ngapain sih, Cek? Orang lagi susah-susahan dipinta duit. Ajeun Cek cuma 1000. Iya Ayo tuh, ayo. Mana anaknya? Panas-panas. Tuh tadi ka warung jarajan. Oh ya tuh Kita yuk. orang geroan ayo. Saya mau ikut. Gak, panas. Sana tidur aja deh. Mah, Baik, banjir dulu, takut ditipu. Ya, tenang aja. Cincai. Ih, buat apaan 1000, ah? Emang suami teteh kemana? Iya. Jauh tuh di belah dia, Cek. Deket kok. Mana anaknya? Nyai, ayo buruan, Nyai. Ayo. Itu anaknya. Oh, Cek, 2. Garelisnya, Cek. Iya. Ayo, Nyai. Mama kumaha merenan masa yang ulin tangga jagaan peranggina ulin ulu Mas, naon kamu lagi ngapain? tuh jaga hutan ranggina ulin Ya sih, Mas. Kalau lebaran masih lama, Mas. mas bagus jiran Rajin ya, Mak Ijo.
Ini ranjangnya baru ya Imas. Ih, baru tuh. Bagusnya. Imas main yuk. Ih, masih nungguan itu, Mas. Biarin gak ada ayam ini. Ih, omelan omelan emak. Biarin ayo Imas. Ini kan panasnya kenceng. Pasti sore juga nanti langsung kering Imas. Ulah. Ayo. Bong ah. Cek emang iya Imasna belah mana cek? Mana seputar-putar kieu. Enggak, bentar lagi udah nyampe itu udah kelihatan tikungannya. Sabar. Hei, belok. Belok kiri. Nya aku burak teh so tahu. Meheulaan. Cek. Ih, gimana sih? Jadi saya yang bawa, berat. Heuh cek poho. Enakan. Nuhun cek mana kasih pangmawakeun nya urang. Sama. Ayo. Bisa. Ini pasti ini dia. Satu dua tuh. Nahanya ceng ini tara Rizky yo. Iyalah, makanya kontrakin kan saya. Tapi wayangnya ceng nggak bulan udah telat-telat setik mah ya. Satu. On time. Wayangnya ceng kalau orang Malanda ceng. Itu bocah nggak apa-apa sih tuh. Tuh kuncinya ceng mana ceng? Nih. Maaf Cek, saya nggak bisa lama-lama Cek, buru-buru. Encep kan di rumah. Jangan lupa beresin yang bener ya Cek ya, lap tuh kaca-kacanya, biar enak ya Cek ya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Heula tuh cek, nuhunnya orang geus diantarkeun ka dieu. Doakeun sing betahnya ngontrakna nya. Heula tuh. Tade cek. Kupatala ya geuning ieu. Tapi parabotan mah loba ieu. Mun di kos imah kosong. Pae apa nu bogana nya? Mau direk aya nu ngontrak teh. Laenan rapihkan heula, rapihkeun. Kumaha caritana ieu? Eta coba ieu runtah meuni. Ih, pagawean aing. Tuan aing mah pindah ngontrak teh ka dieu teh geus bararesi. Biasana kan aing ngontrak mah kitu nya. Abeh nu ngontrak daekeun kitu. Abeh tertarik. Mun ieu mah meuli patalayah kos kieu. Hi. Lela, Jamila. Perengan coba ieu. Ayo buru ya, bantuan mie peperen. Yuk kumbahan meni. Alah. Tapi parabotan mah loba. Cuma aku yang urang bogaan nya. Nama komplit kene ieu parabotan. Aing pake wae. Kamar mandina aya henteu nya. Ih, ku aing can dicek. Ka aing jeung nggon modal eueuh. Lega geuning nggon mandi namanya. Eta ieu tempat caina ge meuni. Ih, loba geuning cai mah. Si Jamila kan sok resep pun anu ngebak teh. Lela, Jamila. Tadi maradi kana, saya maradi. Kadari ya. Lo tenang ya. Lo tenang. Satu cepat tuh. Wah, ketawa. Tiga, mentega. Tidak bisa. Lo tenang, teteh begitu banget. Deui. Sepatu. Dua, ketawa. Tiga, mentega.
Upi, anu, Upi, Upi teteh. Ada ini. Adanya. Udah. Aisyah digerontak ala gua wae. Jamilah. Salah. Nang kepikiran. Aisyah pikiran tenang arulin we arulin. Tadi buru bantuan mi buru. Buru. Iya, kumpaan lo bapisan buru. Lela buru padahan. Si Jamilah padahan. Buru. Ming teh heula geulin resep keneh. Waras do omong masuk nawar we aja budak berpikir. Hah? Hah? Sakit. Dia. Betul asa karitone saya teh jalan, Bro. Jalan, Bro. Hei, Buru, Pak. Bantuan peperan mi. Buru. Buru. Padahan Jamilah padahan. Jamilah. Ayo, Buru. Ayo. Yo. Lela ubah piring. Jamilah bantuan mi ngalacai. Ayo, Buru. Heula mi. Buru. Engke heula. Ih, waktu ngawal. Padahan Jamilah. Ayo. Hei, Buru, sok ngawal kayak hidung teh. Buru.